bisa akan bahas dahareun di India jajanan kayak siga naonnya karena jajanan kaki lima gitu siga beas atau nasi tapi gede siga raginang kita teh tenor ke resep podas yang dapat untuk dia terus mare duit eta sieun 100.000 eta daging suwir meureun eta kentang sieun nama terus eta naon uyah meureun terus eta marica eta siga rendang gitu bumbu rendangnya cepet-cepet celengan di India nyalen di Dapat ini tasik cokot itu galo-galo kentang terus aya deui naon eta teh ayam opor bumbu nampur colek yang pakai kertas hunkul colekan kertas urut THB ulangan umah gitu koneng biasana mari laku jual deui kari terus eta aya ceker aya endognya endog sih ceker endog eta sangu gede buat badak terus itu dibere eta masih Armani kertas Armani asistena eta are sendok kertas gitu jadi itu daharna meureun bari nangtung daharna terus sabaraha tadi dia beureun 100.000 nya terus aya judulna $1 10.000-an itu tuh make lengan bebas yang itu pilihannya ini mah gitu terus biasa mah soal rasa mah ngenas ya enggak ngenas mari tanya kentang gitu deh kocek pengen bebas katuh ya insyaallah lah bersih enggak suku kumah orang dia mah kecil lau deui ikut cek sangu gede ya masih penasaran sangunane baradag jeung sama tenan teh apa komentar kertas urut di sekolahan ulangan